geus bisa can urang jadi rahmat ke batur atawa geus bisa can urang hirup mere manfaat ka batur. Atawa urang lebih ka penting ieu teh musingkeun wae batur. Yuk urang kulik sakalimah ieu. Naon Ustaz ari rahmat? Kadeudeuh kanyaah ka asih Allah. Kersaha Ustaz ari rahmat Allah? Kanyaah Allah teu cueut kanu hideung teu ponteng kanu koneng. Tidak tebang pilih, tidak pernah pilih kasih. Tingali da urang hirup di dunia ge sarerea. Rahmat Allah keur sarerea, urang ebrehkeun dina ngaji. Aya naon tadi? Tidak pilih kasih, tidak. Teu cueut kanu hideung teu ponteng kanu koneng. Henteu. Keur saha atuh rahmat Allah keur sarerea? Mana buktine? Nu iman dipikanya